Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Paslun ari eta hiji pasal wayahilu sareng halal naon istimalu jami'il ini makena sakabeh wawadahan atau hiroti anu suci min kuli jinsin tina saban-saban jinis. Meunang urang make sakabeh wawadahan anu suci tina saban-saban jinis ila ini kecuali wawadahan az-zahabi anu meunang nyeun tina emas wa fidoti jeung perak. Payarumu mangka haram naon istimaluha makena ieu wawadahan emas jeung perak teh li ghairi daruratin karena henteu aya darurat. Jadi teu meunang make wawadahan tina emas sareng perak eta hukumna haram. Wayarumu sareng haram deui naon istimalul matli makena wawadahan anu disipuh bidzahabi ku emas au fiddatin atawa ku bidzahabin ku emas au fiddatin atawa ku perak sarua nya kitu diharam. Anu disipuh ku emas jeung perak, anu dilapisi ku emas jeung perak, wawadahan anu dilapisi ku emas jeung perak eta haram. In kasura lamun maloba naon tila uhu sipuhanana watasulu sarang hasil min hutina itu sipuhan naon syai'un hiji perkara biurudihi ku sabab ngasongkeunana alan nari kana seuneu. Paslan roetu maca kuring paslan kana pasal al hayawanatu ari pirang-pirang hayawan atau pirang-pirang hewan kulluha tegesna sakabehna hayawan tanajasa eta bisa jadi najis ieu hayawan bimautiha ku sabab mautna ieu hayawan. Sakabeh hayawan bisa najis di mana-mana eta hayawan geus maot. Ilal adamia kecuali bangkena anak Adam, kecuali manusia. Wasamaka jeung lauk cai teu najis tah, bangke jelema, bangke lauk cai wal jaroda jeung simeut, bangke simeut. Wa makula jeung anu didahar. Amadbuha anu dipencit ieu makul indabaha amadbuha anu dipencit. Indabaha lamun mah dipencit dabhan kalawan pencitan syar'ian anu bangsa sara. Jadi hewan anu teu najis teh hiji jelema, kadua lauk cai, katilu simeut, kaopat hewan anu dipencit kalawan pencitan bangsa syara. Wajuluduha jeung ari kulit bangke tathuru eta bisa jadi suci ieu kulit bangke bilida bagin kusabab bisamak bilida bagin kusabab bisamak. Lohiron luarna wabatinan jeung jerona dipoe nepi ka garing kulit bangke teh. Ila jildul kalbi anging kulit bangke anjing, anging kulit anjing wal hingziri jeung kulit bagong. Sanajan disamak ge anger najis kulit anjing jeung kulit bagong mah. Wa mutawallidi jeung anak incuna ieu anjing jeung bagong keturunanana anjing jeung bagong. Wa mutawalidi jeung keturunan min huma tina ieu anjing jeung bagong au min ahadihima tawa keturunan ti salah sahijina anjing jeung bagong tetep najis eta mah. Walau ma'a hayawanin jeung sok sanajan sartana hayawan tohirin anu suci. Wa idza dubigo di mana-mana disamak non aljildu kulitna walam yugsal jeung teu dikumbah ba'da dubigo dina sabada disamakna bada dubigo dina sabada disamakna itu kulit bangke soro mangka jadi mutanajisan najis. Jadi sarua kulit bangke nu lain oge kulit naon wae oge sarua lamun teu dikumbah geus dipoe nepi ka garing teh tetep najis gitu. Bada da bagihi dina sabada walam yusal jeung teu dikumbah bada da bagihi dina sabada disamakna itu si kulit. Soro mangka jadi mutanajisan eta najis. Palayahilu mangka teu halal cenah naon istimaluhu makena itu kulit ma'arut rotubati sartana baseuh. Jadi teu halal lamun baseuh mah wala tasyu jeung teu sah naon as-sholatu salatna mahu sartana itu kulit lamun dijadikeun sajadah teu sah. Ila ba'da guslihi angin dina sabada dikumbahna itu kulit. Jadi si kulit teh sanajan kulit eta kulit bangke atawa kulit lain bangke, kulit daging sapi geus disamak atau dipoekeun nepi ka garing kudu dikumbah deui. Lamun teu dikumbah deui eta najis. Babuna waqidul wudu'i wallahu a'lam bishawab.